Assalamualaikum Pak Dedi. Kuring mah teu ngarti ku Satpol PP Ciamis anu mana jalur Permata Bunda kaditu mah henteu dibubarkeun geura. Para pedagang teh sedangkeun eta teh nyetan. Nah, ari dina jalan anu mati seperti di Tukangeun IC dibubarkeun. Bahkan nepikeun ka kudu nyieun perjanjian masalah eta. Ayeuna dibubarkeun eta teh kusim kuring teh dipenta kabijaksanaanna lamun eng ngabubarkeun pindahkeun ka mana ulah ngan saukur ngabubarkeun nungku da urang teh kudu dahar atuh nanaon oge. Ngasalieur mikiranna oge. Ari ditanyakeun teh nahan teu keseluruhan lamun ek dibubarkeun di PB, di rumah sakit umum. Naon aipokna teh kalakah. Eta mah tos kaduh perda naon cen teh Pak? Da eta mah perda Bupati Ciamis nyebutna kitu Pak Dedi. Bahkan henteu we eta mah henteu dibubarkeun, da anu dibubarkeun teh iwati anu di IC, di belakang IC di gedung PA gitu. Salah sahijina sim kuring gitu tah. Ayeuna dari pihak Satpol PP pertanggungjawabanana sok we cenah ngalih tu ka palih ditu cenah nyarios we ka ditu. Eta ku belegug-belegug teuing Satpol PP ngomong kitu mun aing teh ku sia kitu uruskeun, lain nitah ka aing da aing mah pedagang tadina oge dagangna ge hareupeun PA. Lamun kitu mah aing teh jalan raya dagang teh ngahalangan. Tah kaharti da eta mah atuh jalan-jalan paeh atuh da ka tukang mah. Iku saya ditanyakeun hari itu cente anu ngahalangan seperti parkir pan sarua ngalah duit nah henteu dibubarkeun. Tah aipokna teh eta mah cenah kewenangan DLLAJ. Ah goblok cik aing teh ngomongna kitu. Berarti pemerintah teh masih keneh beuki duitnya, lain mikiran ke masyarakat leutik seperti nu daragang Magaradon sina ararinit anjing. Lieur pisan. Da ai kahayang urang malah mun rek bubarkeun kabeh. Gitu, lain ngan ukur sautak saeutik. Nu akhirna pan model kuring mah pedagang leutik nya asa karugian we mun kitu mah aya kebijakan ti pemerintahan teh aya bantuan ka aing teh da eueuh. Mun tak kitu ge aing teh boga tanggung jawab, boga panitah. Da lamun aing eueuh nu nitah mah dagang di sisi jalan, aing ge moal. Teu pokona teh saha nu nitahna cenah. Ku aing